Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa ulai wa suhada'i wa sholihin wa jam'il malikatil muqarrabin wa hususan la rusyabil qadir ajilani wa hususan la rusyidina Nabi Bakri wa Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhum wa hususan la ruhi bapak ibad badu zaman binaki jami wa hususan la ruhi ki hajin dan nawa bin ki haji syafi'i wa hususan la ruhi musanif wa kitab Fathul Qorib al-Mujib ala kitab Mas'ud takrib al-imam al-alim al-alama Ahmad bin Husain al-Syahir bin Abi Suji' rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin. Wassalamu purima silsilatim wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwas lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun deui kana pangaosan kitab Fathul Qorib al-Mujib halaman 5 anu aya kitabna mangga urang samikeun logatanana upami abdi dina ngalogatna mangga lereskeun sasarengan hitung-hitung belajar wae sareng mutolaah atau murajaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani yeun nya ayeuna teh masih ngabahas kana pasun fi furudul wudu'i dina pirang-pirang parduna wudu. Wasani jeung ari anu kadua natina ieu fardu wudu teh gosu jami'il wajhi eta ngumbah sakabehna beungeut. Wahaduhu jeung ari hadna wajah ari batesan beungeut naonana tulan panjangna ma eta perkara bayana mana biti syari rosi anu tetep ieu emma antara pirang-pirang bulu anu jadi dina sirah mimiti buuk anu jadi dina sirah ti belah luhureun tarang mimiti buuk anu jadi dina sirah goliban dina galib-galibna wakhiril lihyaini jeung akhirna ieu wakhiril lihyaini jeung akhirna ieu cacapek. Jadi tiluhur sirah batesan panjang nas ngumbah beungeut teh ti mimiti si buuk anu jadi dina sirah nu pangluhurna nepikeun ka tungtungna cacapek teh berarti hanapeun gado deukeut ka leher. Hanapeun gado terus asup deui ka jero anu deukeut kana leher tah cacapek eta teh hanapeunana. Wa huma jeung ari ieu lihyaini teh al azmani eta pirang-pirang tulang aladani anu lahya yan butu anu netepkeun alaihi ma kana luhureunana ieu uzma non al asnanu pirang-pirang huntu asupla anu handap tuh. Jadi cacapek teh jadi sisi-sisina huntu anu hanapeun gado tah anu hanapeun gado sisi-sisina nepikeun ka hareup berarti yan butuh anu jadi alahima kana luhureun pirang-pirang huntu anu handap yajtamiu bari anu ngumpulkeun muqaddamuhuma kana hareup-hareupna ieu kana hareup-hareupna ieu uzman tulang pizzaqni dina gado kitu wa muakhiruhuma jeung ari akhirna ieu lihyah fil uduni dina ceuli. Tah jadi batesan sirah teh ngumbahna teh timiti jadi sirah nu pangluhurna timiti jadi buk dina sirah nu pangluhurna nepikeun ka hanapeun gado. Intina mah hanapeun gado anu kajerona deui. Hanapeun gado teh ulah hanapeun gado terus maju ka tukang gado anu aya deukeut kana leher urang. Tah kabeh kumbah eta hanapeun gado teh eta sirah asupna eta had sirah anu panjangna had sirah. Wahaduhu jeung ari hadna sirah atau batesanana sirah naonna ardon lebarna ma eta perkara bainal udzunaini anu tetep di antara dua ceuli. Ai lebarna mah ngumbah beungeut teh ceuli hiji nepikeun ka ceuli hiji anu ceuli kencat nepi ka ceuli katuhu gitu atawa ceuli katuhu nepi ka ceuli kenca eta lebarna. Panjangna kos tadi. Jadi eta kudu kakumbah kabeh nya lamun ngumbah beungeut teh lamun keur wudu. Wa idza kana
jeung di mana-mana bukti alal wajhi netepan kana ieu wajah no syarun buuk khopipun anu ipis au kasipun atawa buuk anu kandel wajaba mangka wajib lan isolul ma'i nganepikeunana ieu cai ilaihi kana ieu buuk ma'a basyarati sarta kana kulitna alati anu basyarotah tahu anu tetep ieu lati dihandapkeunana ieu buuk tah lamun ma aya buuk anu jadi dina wajah kandel misalkan aya buuk nempel jadi dina wajah eta kudu dikumbah si buukna atau si buluna nepikeun ka hanapeun buluna kulit anu aya anu jadi dina hanapeun buluna kitu maksudna mah wa malihiyati rajuli jeung anapun wa malihiyatu rajuli jeung anapun ari janggotna lalaki akasipati anu kandel ieu janggot bi alam yaro kalawan henteu bisa ningali saha al mukhatibu jalma anu hareupeunana basyarotaha kana ningali kulitna eta janggot min khilaliha tina sela-selana eta janggot payakpi mangka cukup non goslu zahiriha ngumbah luarna atawa zahirna ieu janggot bi khilafil khopi pati bari berbeda janggot anu ipis. Jadi lamun mah kandel janggotna jika orang Arab kararandol janggotna teh. Jadi lamun aya jelema hareupeun urang ningali kana janggot urang kulitna teh anu jadi kulit janggotna teh anu jadi teh teu katempo bakat ning ku kandel janggotna. Tah eta cukup ngumbah luarna janggot tungkul. Wahia jeung ari berbeda jeung janggot anu ipis. Nah, wahia jeung ari janggot anu ipis mah eta perkara janggot yaro anu bisa ningali saha mukhatibu jalma anu hareupeunana basyarotaha kana kulitna ieu janggot. Jadi janggot anu ipis mah katempo kulit janggotna teh. Tah, payajibu mangka wajib. Naon isolul ma'i nganepikeunana ieu cai li basyarotiha kana kulitna janggot anu ipis. Wa bi khilafi lihiyati imra'atin bari berbeda lamun janggotna awewe wa hunsa jeung banci payajibu mangka wajib eta mah naon isolul ma'i nganepikeunana ieu cai li basyaratihima kana kulitna ieu janggot awewe jeung janggot banci walau kasyipa jeung sok sanajan kandel ieu janggot lalaki jeung janggot awewe jeung janggot banci. Jadi lamun janggot awewe mah sok sanajan kandel jika teu katempo jerona kulitna tetep bae eta kudu dikumbah full kabeh. Wala buda jeung misti magos wajhi sarta ngumbah wajah min gusli juj'in tina bukti ngumbah hiji juj min rasyan tetep tina sirah warukbati jeung waraqobati jeung punduk wama jeung perkara tahta zakni anu tetep ieu mah hanapeun janggot hanapeun gado wasalisu jeung ari anu katiluna eta ngumbah beungeut wasalisu jeung ari anu katiluna gosul yadaeni eta ngumbah leungeun dua ila mirfaqaini nepikeun kana dua sikuna Fain lam yakun tuluy lamun ma eueuh cenah henteu bukti lahu kata si jalma nu wudu naon murfiqoni dua siku lamun jalma teh sikuan duanan atau potong eta baro mangka diatibar atau dihitung-hitung non qadruhuma ukuranana ieu siku dua wajibu jeung wajib non gosluma ngumbahna perkara alal yadaini anu tetep ieu emma dina leungeun dua ngumbah perkara wajib min syi'rin tina buktina bulu anu aya dina leungeun kudu dikumbah wasilaatin jeung kutil anu aya dina leungeun dua wa usubiin jeung ramo zaidatin anu leuwih misalkan ramona henteu 5 aya 6 ramona teh kudu dikumbah eta nu kagenepna ge wa dhafira jeung ngumbah pirang-pirang kuku wajibu jeung wajib non izalatuma ngahilangkeunana perkara tahtaha anu tetep ieu emma teh hanapeun kuku min wasakhin tina buktina kokotor yamna'u anu nyegah ieu kokotor usulamai kana nganepikeunana cai kana hanapeun kuku. Jadi hanapeun kuku teh lamun kotor teh kudu dibersihan heula supaya cai teh asup kana kulit anu aya dina hanapeun kuku gitu. Warobi'u jeung anu kaobatna sakitu heula wallahu a'lam bishawab.